sama nu aing ulah nyaho siapa laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mereka siawa ana ajzidi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah siapa puasa bae tamah nu aing nu bakal males na siapa puasa bae kajeun SPG subuh hudang maghrib no problem. Asana SKB lantaran hebatan puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung bentak. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah waktu urang teu karasa ternyata urang geus aya di penghujung bulan Sya'ban. Aya anu mikiran bae deuk datang bulan Ramadan teh. Aya nu mikiran awak, duh aing mah ya awak teu pati sehat. Hayang puasa di bulan Ramadan. Deres kene aya nu mikiran duh urut balanja tahun kamari ge can impas datang deui Ramadan pamajikan geus ngagereyeng bae hayang meuli kutang dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan hiji di PHK kontrakan can kabayar balik ka Lampung di Lampung ge keur paili ka Medan ka Palembang mending maling bae di dieu lah motor mali buat gitu baik macam-macam datang bulan Ramadan aya anu bunga alhamdulillah aing datang Ramadan teh senang kunaon emang kita subuh hudang-hudang jam 7:30 mantep tuh nu ngaganggu ngahaja we nya ngunci maneh pamajikan lagi geus bingung gateung mah eleh ieu ngelehkeun gateung aya nu geus kitu aya nu bunga bulan Ramadan teh senang aing ngeuk datang Ramadan teh kunaon buka macem-macem geus teh kopi susu rujak eta be nu kararasakeun ih bangunan nu karituna bae puasa teh dengkeun cak Kangjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran bahu lain lalagan jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka pohar aja antak tadi ge aya nu bungah deuk HS bae nu bungah lantaran buka macem-macem nu bingung urut tahun kamari can impas aya anu di PHK macem-macem tahun bener teh mah kabeh nu bener mah bunga kadatangan bulan Ramadan deuk disambut Ramadan teh moal eleh ku nyambut ka bogoh urang mun urang deuk kadatangan ka bogoh urang deuk kadatangan bebene urang sapoe eta mandi 17 kali 17
kali gosok dage make batu bangkong ajur awak ujian tadek nyambut kadatangan ka Bogoh teh kos kitu ulah aya kokotor setik-setik acan besi ka Bogoh kecewaeun pokona mah dek kadatangan ka Bogoh poe Sabtu ti subuh mandi deui di samping mandi deui ngaca di tukang hareup ngaca na ge teu cukup di hareup di tukang di kacaan sesengitan geus puguh bangsa nu sok babauan mah ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui loba ting sesengitan edek jambut ka Bogoh teh pohara nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu eueuh ge diayak-ayakeun bahkan berani maling jang ka Bogoh di warung di deuleu tukang warungna eueuh ieu tukang warungna jeruk apel dicokot dipaling jang ka Bogoh berani teh kos kitu teh pokona mah kajen teuing batur kecewa ge asal ka Bogoh ulah kecewa nyambutna pohara jasa santri mah lamun naon kitu pertemuan jeung ka Bogohna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual we tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan ka Bogoh bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh naon koe kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual bae tuh eta naon eta nyambut ka Bogoh pohara jasa nah ieu ge urang deuk nyambut bulan Ramadan kudu ngaleungan tibatan nyambut ka Bogoh sebab ari itu mah urusanna jeung makhluk ieu mah urusanna jeung Khaliq jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedengkeun Allah mah geus ngajelaskeun as-shaumul li wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae urusan ganjaranna aing nu bakal mere ka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah sia mah puasa bae eta mah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajeun SPG subuh hudang maghrib no problem aduh asana SKB lantaran hebatan puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak modelan kene ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di kita HS ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan keneh HS bareup bada subuh hudang zohor teu make salat rawatib acan sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam HS deui hampir anu tetep salam ya waalaikumsalam gua lepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kaca deui semua peureum sholli fardhu asar Allahu akbar likum brak deui HS udang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak dage nya mah embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang ti isuk nonton TV bae
terus datang ke Zohor nonton TV dadak kasar atawa aki-aki nonton TV dengan cicing di hari berjalan ai leungeun banyak kelantas be ai mata kasih mbah blon eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok ento Cilongok nu kitu nu neuleukeun paling nyekal nama lebih parah tah perbandingkan sing hade orang puasa orang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jangan aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus geus cenah mah geus nyawa tamat tahun teh Ramadan ge yeuh kabur dikubur kudu boga perasaan kos gitu namun boga perasaan aing asana panjang kene umur panjang kene blon sama aki-aki tambahan blon bin goblok sama aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh dek nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah, Quran aki, nu kamari teh di luar kamari teh dijual. Sial teh incu deui saruana jeung bapak kolot teh blon kabeh. Siapkeun Quran lah cenah kieu geus teu bisa majahat, geus teu kadeuleuh ka kaca. Ge cenah teu geus teu bisa hese balelol. Deuleukeun Quran teh kudu dibaca, buka, deuleukeun, beres. Teh aya incu bah Malik bah. Paingan hese dibacana tuh Malik ieu. Sawa inget tuh maca koran teh. Budak kekena bebeja ka babaturanana ka anak. Maka dia rame jasa mobil tibalik kabeh. Mana cek incunan tibalik. Salah maca. Dan koran anu tibalik. Ai kolot baheula mah kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang deuk datang lurah, teu nyaho eta lurah, atuh biasa bae, orang pajar hansip. Biasa bae. Deuk datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana? Teu nyaho atuh biasa bae, malah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati kagungan bupati moal disambut atuh kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae tapi lamun nyaho ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyana nanya ieu nu saha tanah ukur mantap jasa ya beli geus kusia ai bapak aing mah teu deksit doang bos blon di mana bos ge mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang kabupaten Tangerang berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan perpolitikan rapi, tataanana perekonomian rapi, jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Teu bupati teh lain urusan aing teh mah urusan PJ teh mah urusan PJKA kareta tuh PJKA mah. Urusan PU tah ieu PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek kita nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati na bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancen ge harenges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak teu boga duit minta ka dokter ka aing pan mentanya teu jahoon pan ai tampiling bisa ku aing dia Assalamualaikum kuda nih ragag tuh di mana tuh di nu sambungan teh ge
atuh pan bebeja ka dieu pentajang meuli we eta sakene dia atuh pan bebeja ka dieu tuh boga duit aja pedal da rusak yo nganteng endong doang di mah mantap kayak ngabejaan ge kos gitu teu percaya didatangkeun ku jelema tah ditengetkeun dicekal ieu saya orang mana orang anu ieu sia orang anu lain saurang lamun itu teu percaya beusi bupati teu percaya tah rakyat sia tah bego beureun geula atuh nya ti loka jalan apa ka mana sih leuleumpangan ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan rakyat leutik ieu nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jangan ngaji ka dieu teh ngaguling di deul ieu kiai bengkak saya mah ngaji-ngaji cenah ieu emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing ngaju greget ka bupati na cial teh bupati ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya anak kabehan ih tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat ieu sok urus politik ekonomi budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar urang ngahormat ka nyana sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantap bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah lawas tetep bae unggul bae menang satan unggul kena Allah lawan ku sia Bung Karno moal bisa kajen ku kumaha ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicita gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto baguskeun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae aduh Haji Pudoli asup Golkar deh pernah beres Cak Pudoli ente aing mah duitna doang akur doanya ngaji pendi ras teu bareres nah iya sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka teh berarti lain lalawara nah urang mah pokona sambut Ramadan oke bakal dicaritakeun minggu hareup jadi bakal syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan waduh ngabesan sial jasa aing ngabesan dia coba nyana beratan ke Ramadan tak beratan ka ngabesan coba aja iya mah cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga ku ngahormatna matang bunga di papag Ramadan haram ka neraka mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan pae surga lantaran geus bunga jasa deuk datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan 5 poe deui surga nah maningan pae ta meme Ramadan maningan datang ka Ramadan cak aja pene puyeng aingnya kan tuh baksana model nu kolot mending pae lah sakjana lah teu puasa tapi surga kan mantep aduh tetep
atuh paeh majanu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar dek datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan. Tanyakeun lah ka diri urang aing si bunga tante dek datang Ramadan jabongan awak siapa ku tolol-tolol teh bunga teh siapa lapar sakana nyawa sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ke jam 11 bae hajuna rapat beuteung jubata kiceup teh di dinyana doang tah aing mah teh nu teu kuat teh tah aduh mangkanika istimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaranna makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan. Lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana. Jadi kudu karasa lapar da aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kos teu puasa kan. Ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat. Angkat leungit. Kunaon aing puasa teu kuat da saya. Pulpen kudu alana. Sama lain puasa gering mah. Tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede. Sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambelan malaikat. Pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid. Malaikat raqib belah katuhu, malaikat atid belah kenca mayal fizu min qaulin ila ladai raqibun atid. Tugasnya nuliskeun raqib nuliskeun nu bagus-bagus atid nuliskeun nu goreng-goreng geus pada nyaho teh mah ieu mah aya satu pertanyaan ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantamat teu kadenge teu kacarita urang mun ditanya kos kitu mah bisa jawab nyahonya ya nu diomong nu ditulis ke pagawean nyata jeung omongan. Nah nu zikir khopi aulia para aulia Allah para sholihin panjana mah di jero hate cicing be sungut nama balem matana kadang pereum tapi kan jero hatena zikir ka Gusti Allah tak eta tak katulis tante ku malaikat tah eta nu jadi permasalahan cek saulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat cek saulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat hate urang teh eta teh kajeun teuing henteu ngomong sungut kaambe ku malaikat mun Quran kaambe Quran mun sholawat kaambe sholawat mun zikir kaambe zikir niatan ge di jero hate mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat mun niatan maling hangru malaikat hangru amat ya. Aki Haji boga SMS-an jeung jahe. Wow, pahit ya mah pahit. Cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot. Kaambe ta ku malaikat hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat. Nu mantak kurang kumaha kiai ilmuna hebat jasa. Mun nyaritakeun tafsir, nyaritakeun hadis, usul fikih. Wah, hebat jasa, alatna luar biasa. Tapi teu ngeunaheun didengekeunana kunaon eta kaambeula ku malaikat lain ngaji golkar. Cak malaikat bau golkar. Bau PDI jerona, bau PKB jerona. Bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji, tapi bau kepentingan-kepentingan. Kamu situ ngajina tetap tegenakeun ka degena sebab niatana lain deuk Allah lempengkeun bukakeun hate bersihan bulat dikawuhkeun pertama diri aing nu deuk ka Allah dua batur deuk laluturkeun deuk Allah pokona mah aing mah ka Allah bae cek malaikat ieu mah seungit ye beda ye waduh barang dibere ku bupati rada bau waduh pilpres gede berena bau bentek ieu ye bau bentak geus menang can bau ieu mah ye. Waduh bedak dilarang bari mah. Ulah main duit. Cilaka atuh main duit terus bae. Urang kuari teh nyaho kan. Kok ieu can turun-turun cenah duit. Aya teh kieu nu ngomong kitu belum teh kiai.
masyarakat baca ngomong kiai dan kiai pancen biasana mah geus rada hanet ieu mah eueuh antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah ieu borgol langsung ieu mah kudu geus pilihan nurani tuh untuk si hade hati-hati ieu sebuah negara waktu puasa ka negara mantap ya nah ieu hate urang kaambeul ku malaikat mantap seringkeun tafakur ka Gusti Allah besi salah loyog hate hayang mulia hayang agung hayang macam-macam di luar lillahi ta'ala ka ambeuna lain deui engke ku malaikat asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidatonya ada di langit wahai para malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna nu mana tuh oh eta nu sok babarengan jeung bupati iya teh nu sok kampanye teh iya betul iya teh hangru ka ambeuna malaikat ge di ditu pidato deui ulah didareukeutan budak teh mah hangru bau bentek malaikat pidato tapi lamun bagus we para malaikat itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit wae kamu niatanana bagus Quran ka ambe Quran sholawat ka ambe sholawat zikir ka ambe zikir niatan bagus ka ambe ku malaikat niatan goreng ka ambe ku hati mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia dek dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha engke kapanggih sia jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho ayo orang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah aduh luyag gloyog hate urang ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan geus lah nunggeus mah Gusti nunggeus geus bae teh lah hampura Gusti tuh aing ngampura emang aing tetangga sia emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura aing mah ngahampura aing mah pangeran dosa sia gede ge dihampura bae geus atuh abdi deuk ngelempeng-lempeng diri deuk nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari kene hate buka ke lempeng ke rapihan tabita amat mundongeng-dongeng para sahabat para tabiin para sholihin di bulan Ramadan teh meunang Lailatul Qadar aing mah bejana we ye datang ka buisan ye careh paeh can pernah manggih Lailatul Qadar Lailatul Qadar kos kumaha kiai asal ngagebrai Lailatul Qadar ngagebrai caang Lailatul Qadar di puri ge aya teh si embang ngagebrai pingpingna putih eta Lailatul Qadar keneh tah dadana ge putih di sarua eta Lailatul Qadar jahanam da mah budak lain Lailatul Qadar bae urang carita Lailatul Qadar tinggal kabita geserkeun hate urang karesep kana dunia minimal kurangan karesep gaul jeung nu teu paruguh kurangan di bulan Ramadan urang bener-bener mensucikan diri sebab Rajab syahrullah Syaban syahri jeung jeung Nabi bulan gaul Ramadan syahru ummati entek jam urang persilahkeun mulayan ti kuari ieu mah sakadar 2 minggu deui urang siap-siap hawana bang saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan emang urang geus kaambeuh deuk pilpres soalna di Ramadan teh geus kaambeuh jasa bae tah urang siapkeun sambut bulan Ramadan ke minggu hareup insyaallah urang bahas tentang syarat rukun jeung kautamaan bulan suci Ramadan abeh urang puasana mantep sesuai jeung aturan nu nitah puasa
lantaran puasa teh aya anu gede ganjaranana puasa di luar Ramadan aya nu leutik aya nu tadi ganjar puasa sia kurang dia puasa ieu aing muasan si sarwit isial jasa urang ge di puasaan bohongan gua ditanya nya teu nembal lah tanya deui nyileuk kajunyana ngomong ngajebris tanya deui ku sia geus 3 kali diciduhan aing oh bener tah kudu puasaan tah kos kitu batuk nah ieu puasaan sarwiti ya barang bau di puasaan belum teh budak nah eta kos kitu teu beunang gajaran puasaan hawa nafsu dosa malah nyin leng-leng batur. Nomor kedua puasa ieu mah puasa dengan sakadar awak supaya hara rampang we daripada diet lah mendingan ieu dipuasakeun eta teh ngiit awak supaya ngareunaheun awak atuh biasa bae teh teu beunang ganjaran puasa kos kitu lamun aya panitah puasa teh tah ti Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak ganjaran aya parentah parentah ulah mun aya parentah laksanakeun jadi awak urang teh diparentah ku Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak istimewa ta puasa jadi lamun kahayang urang mah puasa teh nafsu ngaranna hawa nafsu aing mah puasa bae ieu mah tidak kusa teu tidak kusasa kusaha ieu ditanen teu kusasa hayang sorangan bae berarti kahayang sorangan ji cek Allah aing pan pangeran pan puasa meureun ka aing aju sia eta sosoranganan atuh pan aing udah ganjarna ge aing mita henteu naon teu ka sia aju sia puasa bae ya neraka sia teu beurang sambarangan puasa ge kudu aya parentah kudu aya parentah ta puasa mentak aya hiji waliullah beuki dahar jasa ieu dahar bae wali nya teu ganyahoan pajar lain wali jelema isuk-isuk wuduk 2 piring beurang seutik dahar 2 piring tes dohor ke dahar deui meme asar dahar deui tas asar dahar beak ku dahar kan biasana wali mah zikir bae ieu mah beak ku dahar malah deuk ngaji ge nimbal blong budak deuk ngaji ge nimbal sabaraha kebelna ngaji sih tetep nimbal bae persiapan cak cenah aya nu ieu puasa bae ieu nu saurang mah puasa bae tah puasa salat puasa nah lantaran ieu kiai nu dahar bae kiai nu puasa bae kiai ayolah jelema nu geus diwalikeun ramena baheula laporan nanya mama kula ai kiai anu mah dahar bae tapi muridna loba ngaji biasa kiai anu mah puasa bae sarua muridna loba gula mah nanyakeun teh istimewa anu mana tah nu dahar bae teu puasa-puasa nya mah jeung ngalarang ka murid ulah puasa murid geuneun lalitu mulu eta mah ulah puasa ai ieu mah puasa malah muridna bae nya naon teu loba ngomong muridna mah ngomong itu mah ibadah sih cenah dahar bae aya nya naon teu kiaina biasa bae nya mah nanya tah luhuran mana tah ieu na martabat oh luhuran nu dahar bae balik nya ka ieu can pati percaya panyanya asana jadi unggal kitab kehebatan nu puasa tapi itu hebatan nu dahar bae saya sabulanahnya deui ka kiai nu hebat nu dianggap istimewa tak kiai eta batur mana nanya masalahnya mas jangan nanya tadi kiai aya hiji kiai anu kiai anu nu dahar bae jeung kiai anu nu puasa bae deuk nantu nanya teh kula mendeuk nanya luhuran mana pangkatna antara nu dahar bae jeung itu kabeh ge hararebat ngajina baragus muridna bagus ngan eta doang tah itu mah dahar bae teu puasa maksudna kayak jero heula doa ka Allah oh barang kaluar deui teh luhuran anu dahar bae yang lain mah bingung sakena teh luhuran anu dahar kakarak doa ikat tilu wae urang sabulan deui tanya deui ka kiai hebat di lain tempat nah jadi sarua jeung tadi tah begitu aja luhuran nu dahar bae tah luhuran nu puasa
keceknya ada jawaban anak mama tadoruh heula ka Gusti apoe dua poe ka tilu poe aya jawaban luhuran nu dahar bae ciman bisa kitu ja pancen dahar mah mawat hayang nginum mun gede dahar loba nginum mun loba nginum beureum bae ada tuh bisa luhur teu puyang enggak cenah ieu nih luhur ieu luhur ngan dibandingkeun jeung nu dahar bae luhuran nu dahar bae nya nama dek nanyakeun ge di mana selipna ulah aju ngabandingkeun ka sia berarti aing ge dahar bae luhur lain kitu atuh sia pangkat ieu mah atuh mah bangsa menang ngaran ore koros kabeh ieu mah tuh ieu mah batur ieu ibadah kan ieu mah tilok puasa ieu mah puasa tah luhuran nun teu puasa selipna di mana ieu pengetahuan urang ulah aju ngabandingkeun aing ge berarti luhur ja aing ge dahar bae sia masuk ka sorangan pugu ngan nilaina ku sorangan geus tiba nilai mah kabeh ge koros kabeh doh codok kiai sok-sok kiai ge ore koros aing bapana ore koros pada gerombogan ore koros kabeh anu urang selipna di mana ieu tuh nanya lah nyana ka hiji jelema anu luhur ahli suluk seunggeusna kiai anu ngajawab luhuran ieu abdi nanya ka anu kadua luhuran ieu keneh nanya ka tilu terakhir tetep luhuran nu dahar bae belah mana selipna sih mama henteu ngagorengkeun ngan abdi mah aya selipna oh budaya nya selipna saeutik mana ari anu ieu ibadah kiai nu teu dahar jalma sesuai jeung aturan Allah teu mengada-ada nya nama dahar ge lain hayo bae ketika lapar dahar teu lapar mah teu aya teh mapan terus bae patuh kuari ge persiapan jang dahar ge geus disiapkeun deui iban teh nya nama asal lapar dahar dahaga dah aing teu lapar mah teu jadi sesuai jeung kaayaan mana anu dibutuhkeun dahar mana dibutuhkeun nginum mun ngantuk kajen teuing keur ngaji es bae loba teh mah kieu nu kitu mah hampir kabeh di dieu saparok kitu teh mah eta wali eta nu kos kitu sih ade besi aya di dieu digigireun urang mah es bae nah ieu wali walingi belum walingi mah tah ieu tah ieu dahar teh lain sadahar-dahar aja mah hiji di mana butuh dahar dua niatan jang kuat ibadah salat maca Quran zikir nah ieu sesuai jeung parentahnya nama ari ieu nu puasa bae lain teu hebat ngan aya pemaksaan diri nyana teh pemaksaan diri jadi sorangan tanpa diparentah ku Allah ngan tabarruk ka Allah melalui sorangan luhur nama ngan dibandingkeun jeung perintah Allah nu langsung luhuran keneh nu melalui perintah sebab ieu mah teu mengada-ada nu dahar mah ieu lapar dahar emang dititah kulu wasrabu ieu ari ieu mah sanajan lapar ditahan ku aing ditahan aya pemaksaan diri jadi berarti aya rada takabur aing mah puasa bae kajian ku bisa deket jeung Allah tekan ku puasa padahal mah teu kudu ku puasa deket jeung Allah mah ku sesuai jeung parentah Allah deket jeung Allah tah ieu bisa nya mah ieu nu dahar bae mah hiji dibutuhkeun dahar niat jeung ibadah ari nu ieu mah aya pemaksaan diri bahkan lamun puasana saeutik deui mah ieu cek eta nu suluk teh salik saeutik deui mah si ieu lamun boga rasa bahwa ieu teh nyana puasa teh boga kekuatan nang dirina atuh bisa-bisa teh diganjar ku Gusti Allah selip saeutik bae silakan cilaka nu mantap nu puasa bae can puguh hebat lantaran niat di deuleu jeung perjalananna kumaha nu dahar bae ge can puguh komo nu dahar bae meslik loba jasa tuh ieu mah loba jasa selip lah tuh ieu mah orenganan ngagunakeun batin kabeh nya jadi urang deuk dahar bae nginum asal batin urang ka Allah puasa bae ai batin teu ka Allah mah ku hawa nafsu cilaka nah ari puasa Ramadan mah instruksi Allah tah puasa sia tinggal ridokeun we hate urang kuncina mah Gusti abdi datang ke bulan Ramadan hajuku Gusti dititah puasa abdi ridho
jasa dititah kuasa ku Gusti. Andai kata abdi dibere kuat berido jasa. Andai kata abdi dibere kuat cuman bari lapar ridho abdi mah. Lapar na jeung dahagana abdi mah ridho kumaha Gusti bae geus. Tah eta tanu hebat mata urang ngaraksanakeun parentah Allah di bulan suci Ramadan ridho ngaraksanakeun parentah teu ngarasula. Panae kieu ye. Aduh ya aing lapar jasa ye teu genah hirup ya aing. Sebenarnya mah aing aduh ya parentah mah parentah bae tapi aing lapar ye. Aing mun bisa demo mah kalau demo ye teu budak sakumaha deuk ka DPR demo. Demo tak ulah kos kitu ulah ngarasula ridho. Nu nyieun urang Allah, nu nitah puasa Allah, nu ngalaparkeun Allah, nu ngadahagakeun Allah. Eueuh jelema urang ka kamar nginum eueuh nu nyeuleuh. Kumaha tenang Allah tah lain jahanam sama itu. Aya pandinya jawara, di luar mah puasa. Asup ka jero kamar. Nginumnya da di jero kamar. Laun neuleuh ieu. Tak ulah datang ka kos gitu kos budak angon orenganan ngadapok bae di bujur kebo. Pangangon eta. Tak ieu nya jadi urang ridhokeun ridho abdi dititah abdi didamel ku Gusti sakiaeun ridho. Abdi dibere soehat ku Gusti ridho, dititah puasa Ramadan abdi ridho, dilaparkeun ku Gusti ridho ku lapar, didahagakeun ku Gusti abdi ridho ku dahagaan. Tah boga ridho bae geus luhur urang pangkat. Ridhokeun sagala rupa kajadian di bulan Ramadan intina puasa urang supaya mantap jasa mundel. Ieu nu geus kolot mah kudu dirapihan. Tanya jadi sambutlah Ramadan ku ridho. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihya'ul ka'bati kulla sanatin biziyarati lan ngurip Ka'bah ing dalam saban-saban tahun kalawan ziarah wa dafu dararil muslimin lan nolak ing kamadaratan wong kang muslim kabeh kaki suatu hari kaya ngangguan ing wong kang wuda wa itami jai'in lan aweh pangan ing wong kang kaluwe idza lam yandafi' bizakatin wa baiti malin tatkala orang narima katolak ya doror kalawan zakat lan baiti malin bait mal wa tahammulu syahadati lan nanggung nyakseni wa ada'uha lan nekani syahadah wal hirabu wasona yang dan pirang-pirang pagawean wasona yang sepirang-pirang pagawean wa ma tatimu bil ma'isyu dan barang kang salamet di kalawan ma'opo pirang-pirang ma'isyu opoh pirang-pirang kauripan di mana fardu kifayah temu idza fa'alal ba'du saqatal haraj 'anil baqi di mana dipigawe ku sabagian manusia gugurlah dosa-dosa anu sejen nu teu migawe
lamun nu ngalaksanakeun kabehan doraka kabehan geus aya nu ngalaksanakeun sehingga sampurna pelaksanaanana sehingga urang nu teu ngalaksanakeun gugur dosa. Alhamdulillah muji syukur urang ka Allah oge ka jelema anu ngalaksanakeun fardu kifayah. Di antarana al-qiyamu bi iqamatil hujjah halul mushkilat fiddin wa bi'ulumi syar'i katafsirin wa hadithin wal furu' bihaitsu yasluhu lil qada' wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna be sebab di negara urang mah nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar tapi dibalik amar munkar nahi ma'ruf. Di urang mah lobaan keneh nu amar munkar nahi ma'ruf tibatan amr ma'ruf nahi munkar. Sebab negara lain negara Islam, lain negara Al-Quran, tapi negara ham. Tuturkeun datang ka pae ham capek sebab buatan manusia. Tapi memang negara urang kos kitu. Atur ge nutur-nutur bae. Antak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara salamet urang. Tapi deuk kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara. Di negara amar ma'ruf nahi munkar, amar munkar nahi ma'ruf. Boro-boro ngembangkeun Al-Quran, ngembangkeun demokrasi nagenya masih kena agak-agak dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur ham nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat apakah hayang cilaka di akhirat sok pikir ku dengkul ulah ka otak jauh otakan kabeh ku dengkul we ja otak kiai kos urang majang naon atuh otakna kadeulean di hulu tah urang tapi tetep bae teu disebut pinter disebut teh geus otak udang nah ieu siga hade udah kayak salamet di akhirat di dunia onam lah moal kebal di dunia. Urang geruk carita boga pamajikan galak bae paling moal kebal 30 tahun. Dicarekanan bae ku pamajikan urang. Ayo sia 40 tahun pae. Geus merdeka urang. Tina panyarek pamajikan. Merdeka mantap. Jelema nu pamajikan galak hayang geura paeh nya eta. Hayang merdeka maksudna. Itu daek neangan deui kitu ge. Mun daek neangan deui mun teu. Tapi di negara urang negara kos kieu. Bang ambalaya. Bang teu ditahan ka neraka. Riba. Kredit baheula mangan di kota hungkul. Ku ari mah kiai boga showroom. Alhamdulillahirabbil tolol. Dasar tarolol kabeh. Baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio, radio di pareuman.
dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai ku hari mah kiaina jualan radio kiaina boga TV ambalayah di imahna di imah kiai teh di ruangan hareup gede di tengah di dapur di WC aya di WC Masya Allah asana engke mamereunannya TV atau dibawa ke masjid bukti ku hari HP saya TV yang dibawa ke masjid engke masa karat geus lain la ilaha illallah TV mana HP HP mana wah engke masa karat geus lain maca la ilaha illallah na'udzubillah min dzalik ialah amr ma'ruf nahi munkar anu ku nagara mah henteu dititah amr ma'ruf nahi munkar titah teh amr demokrasi nahi munkaran sabodo tinggal kehitung-hitunganna di akhirat silahkan anu jadi pemerintah geura persiapkeun jang tanggung jawaban dihareupeun Allah ke aduh ada ringgis Masya Allah nah iyalah hirup urang moal kebal ke bakal ditanya segala rupa amal-amal kusabab kuari teh jelema teka deuleu ibadahna ka Allah inget ka pangeran maka ku Gusti Allah dicoba diberelini kamari orang ngadengewem Semarang Oyag Yogyakarta gempa Bali Bitu gunung Asikmalaya kuarima Lebak Rengkas itu Lebuan Tangerang ge kena ke pondok kesempatan hanya pasar kemis nu aman aman pasar kemis ya Allah maha kawasa Allah dicoba ku Gusti Allah inget ka dongeng Abah ieu bumi aya 7 lapis lempengan bumi aya urat-uratna kos radio, kos televisi aya komponen-komponen anu kitu mana Labuan aya urat Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta aya urat-urat malaikat Allah ta Jibril pencet nu ka Lebak ulah loba toel emang gunaon cek malaikat Jibril loba jasa nu ngridit bril ka kiai bril toel apa kayu toel HP ambalaya HP kiai ge waduh lain susur ku ari mah nu di kantong HP toel bril toel gua ge cinggir doang di toel net goyang bumi Masya Allah eta kamari aya anu adzan santri mah adzan Allahu akbar aya anu Allahu akbar anu Allah aya anu ti Arab si eta mah ti Arab si eta selain Allah ada nama aduh Masya Allah jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama langsung nu nitahna Allah dititahan zikir mah di Senayan hese
secara nasional zikir bersama. Oh, mun teu dibere cau Ambon teu daek datang. Teu daek datang. Zikir bersama di pendopo. Lamun Haji Pudolina teu dibere 5 juta teu daek. Ada tuh guys. Kudu aya kukudang we kukudang. Masya Allah zikir buatan manusia makos gitu. Tapi ku Gusti Allah dipencet kabeh serentak Allah Allah Allah. Cak Allah kadenge Bril. Kadenge Gusti. Kumaha ja Allah Allahan. Coba eureunkeun, eureunkeun. Kumaha kuari? Seuseurean Gusti. Dosa teh dicoba ku Gusti Allah. Lamun urang neuk nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih. Tapi ketika urang nyaritakeun tarekat maju ka hakikat bakal kapanggih. Horenganan naon bedana manusia jeung bumi. Nu ngagerakeunana Allah Al-Muharrik wal Musakkin. Urang teh asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah. Urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah. Percis okos cicingna bumi, percis okos robahna bumi. Ku Allah dirobahkeun pencet. Ha, ja urang ge kuari nu teu dirobahkeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang. Teu digerakeun kan ku Allah. Ngan nanya doang, eta keur naraon ngaji. Oh, ngaji. Berangkat deui ka ditu. Henteu digerakeun aya ngaji mah teu bae. Kajian teuing deukeut. Kajian teuing jauh di Purwakarta, Bandung. Palembang nyana digerakkeun ku Gusti Allah. Dat hakikatna urang ngagerakeun Allah. Nu mantak lamun kiai ngaji aja loba muridna asanang nyana dicabut ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku menang aing tah Gusti Allah. Tah mantak belajar di dinya beta hiji teh belajar ulah di aku. Mantak ka murid ulah ngaku murid ulah. Antepkeun kena sing koloyong. Main aku bae. Nah, pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha? Aya aturanana. Tuh, aya aturan-aturanana. Geus datang ka mana ieu murid karak di aku. Aya kitu mah ngan ngajebian doang. Siapa? Tapi loba kiai nu ngaku bae. Oh, eta mah murid kula. Tilok ngaji ge murid asal sugih di aku. Asal gagah di aku. Kita nu susah. Nu susah ngaji bae kanyan. Ditanya eta murid teu teu ngaku kula mah. Wah, eta mah kiai pendopo nu kos kitu. Kiai Golkar. Nah, iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir. Ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut. Urang deuk sakaratil maut emang kumaha dipiceun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang. Dedegean nu ieu eueuh kaget urang. Kajet teh molotot kitu molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot mah teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu. Nah, ketika dipiceun dedeleuan nu ieu deuk sakarat dedengean nu ieu nyana mulai ngomong sorangan, eneng kemana eneng, eneng itu gerak paraban, padahal dek pae, antaran hate eneng, atau eneng-enengan mah. Ketika dek sakarat, jana kebenaran boga kabogo orang Karawang, sarwiti. Haji Pendi mana trizi. Ambo budak dek sakaratil maut trizian tolol. Ndek daun emang mbah ndek gitu WhatsAppan. Ya Allah ndek Facebook cek ya. Aduh Gusti Allah. Nah ya sing ade urang bakal menghadapi sakaratil maut belah dituna kiamat. Kakarak ditoel saeutik doang ku malaikat Jibril. Kabeh jelema nu keur main catur ge nu keur main catur keur nyekel kuncung. Allahu Akbar.
ditinggalkan Allahu Akbar. Enggak, saya goyang bumi Allahu Akbar. Beres eren. Woi, kuda mana kuda? Sararia jas. Lain hayu zikir ka Gusti Allah. Henteu. Tah jadi urang teh ketika menang musibah ingat ka Allah. Dibere gering dah Allah. Cager biasa etik di rumah sakit kene. Di rumah sakit kene coba eta TV setel saja. Can balik-balik acan goblok. Can balik-balik acan TV. Wari mah jadi di rumah sakit jadi dibere TV wari. Ya Allah, ya Rabbi, awak urang deuk datang ka mana ya? Sakieu ge ngaji bae komo teu ngaji. Sakieu ge diwewelan terus teh ceuli hayo sia. Meureunanan asup ti dieu keluar ti dieu. Asup ti dieu keluar ti dieu. Buktina jeuh perubahan. Sugan barang ngaji bae teh kuari aju HP na tina 3 jadi 2 henteu. Malah ti hiji nambah jadi 3. Eta kan berarti perkembangan kos gitu. Perkembangan jahanam. Dia terus diulah-ulah kumaha. Sia mah di ka jahanam geun embung. Hayang ka sorga bae, ai lalakon kos ahli neraka kumaha. Tular sakulhum-kulhumna. Pagawean sorangan mah sorangan lah. Teu bisa dikulhum-kulhum. Masya Allah dari. Nah, ialah orang menjaritakeun amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia hese sebab nagarana teu ngitahan. Ketika aya gubernur amar ma'ruf nahi munkar di luar kepemerintahan, bupati keur jaritakeun ma'ruf di luar kepemerintahan, bupati kerja ritakeun nahi munkar di luar kepemerintahan, di pemerintah sama sekali, lain sama sekali, sama sekali amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep, malah kuari DPR calon neraka kabeh lantaran soal jilbab bae ge datang ka kuari can tuntas-tuntas. Jilbab masalah tuntas DPR bodoh. Nah nega negakeun amar ma'ruf nahi munkar. Satu contoh eta kos. Satu contoh. Bae nu berbau Quran teh. Ulah. Kuduna benar-benar didemokrasikan. Kula mangan sakadar ngabejaan seperti eta di Indonesia moal kebel di paraeh neraka jahanam. Aing mah ngabejaan doang. Misalnya di daerah pemerintah loh, diuji sok nyanyawanan, geura paes ya. Dia tonton sia ku aing. Ayo sia. Nah, ketika ditimbang amal, nah, iya nu keur ngomongkeun aing teh nya, malaikat seren. Saksina saha? Malah Haji Peni tak adil. Dipudoli lah, lumayan lah. Dunia ada jadi saksi macak-acakan negara. Iya amar ma'ruf nahi munkar dipanjang-panjang nyarita tetap di negara teu dikondisikan amar ma'ruf nahi munkar. Nu teu salat diantep, nu teu ngazakat diantep. Anu zina malah dilokasikeun zina perzinahan. Eueuh keramat tunggak. Nyeun deui lokasi jang paranti nu kos karitu. Naon eta kieu kos karitu bae lah pokona. Henteu maksudna naon kos kitu bae lah. Maksudna naon atuh nyawan sia jeung aing mah. Geus sia mah osok ka ditu. Aing mah kabar ge ti siapan. Di mana eta ku harita? Deket Kampung Gusti geus dilokasikeun ku aing. Ya Allah ya Rabb, geus puguh di hotel-hotel, geus puguh ku ari mah tuh di kontrakan-kontrakan. Eta mah anu liar. Ieu anu dilokasikeun negara teu kumaha. Nah, eta nu ngizinan kos kitu. Deleukeun di akhirat. Tonton ku urang. Saha gubernurna, saha bupatina, saha camatna. Nah, sia.
geus pokona mah Masya Allah nu mantan deuk kumaha sajalana kiai jeung pamarentah dihayu-hayu ge lempang mal bisa sebab patokanana kiai mah Quran nya mah mal bisa dan kalang gitu nageyu urang babarengan we nu bisana mana nu bisana urang bareng jeung nagara nu bisana nu teu bisana ulah dipaksakeun kiai aju ngadukung nu teu bisa amar ma'ruf nahi munkar ngeundahannya milu ka ditu ieu nu bahaya mantap loba kiai nu acak-acakan pondok tinggal pondokna doang majlis taklim tinggal majlis taklimna doang lantarannya geus teu berpatokan ka Al-Qur'an berpatokan kana kahu kana kahu ape menang urusan negara ulah sok dibawa ka majlis panjang urang menyarita amar ma'ruf nahi munkar wa iyaul kabati wa min furudil kifayati ihyaul ka'bah tina sawarehna fardu kifayah teh ngahirup Ka'bah ngarame-rame Ka'bah carana dirame-rame teh digotong Ka'bah lain atawa nyeun gambar Ka'bah aju kurang dijadikeun partai doraka sia ka jeung lain kitu-kitu atawa kumaha ieu Ka'bah teh dikumahakeun dihirup-hirup teh ngahirup-hirup Ka'bah teh ieu teh maksudna daratang ka Baitullah sabaraha bulan sabaraha minggu sabaraha tahun kullasanatin setiap satahun sakali nu mampu boga duit ngahirup-hirup Ka'bah satahun sakali ai satahun sakali naon haji biziarati ngaziarahan Baitullah munggah haji mun boga duit satahun sakali lamun teu boga duit 2 tahun sakali lamun teu boga duit 3 tahun sakali teu boga duit sama sakali mah saumur hirup sakali mah wajib nganjang ngahirup-hirup Ka'bah ngahirup-hirup ngarame-rame Ka'bah supaya kadeuleu syiar Islam satahun sakali kudu munggah haji di Indonesia khususnya umumna di berbagai negara sanajan urang kuari boga duit bisa urang munggah haji setiap tahun lantaran kabeungkeut ku aturan negara teu salah-salah teuing negara ge nyieun aturan lantaran lobana berkunjung nundek berkunjung ka Baitullah munggah haji di Indonesia wah luar biasa lamun dipaksakeun menurut negara urang teu mahi di Mekahna hanya dibere urang teh satahun pisah haji teh sakadar dibere 200.000 leuwih kaseti jang jelema-jelema khusus teu bisa urang unggal tahun tapi daftar nama kudu tikuari abeh naon ieu abeh diala peperet na diala jadi kuari mah lantaran teu bisa unggal tahun jelema nundek munggah haji na loba jasa daftar ti kuari menang ke nu 10 tahun 15 tahun 17 tahun di Indonesia macam-macam kumaha lobana unggal kabupaten Lampung mah Lampung paling 10 tahun Palembang 10 tahun ayat 7 tahun di Tangerang mah 17 tahun